Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puja sinareng puji hayu urang panjatkeun ka zat Allah anu maha suci, anu mana parantos nyiptakeun para lalaki anu sok nganyeri santriwati, tapi insya Allah janten kiai. Syukur hayu urang kucur gulunturkeun ka Allah Rabbul Ghafur anu mana parantos nyiptakeun sim abdi sareng anjeun, anu insya Allah janten kulawargi anu suburnan makmur. Salawat sinareng salam mugia salawat sinareng salam mugia salamina dicurah limpahkeun ka Nabi urang sadaya buktosna Kanjeng Nabi Muhammad tahilap ka para sahabatna, tabiin tabiatna, mugia urang salaku umatna ngingingkeun syafaatul uzma di yaumil kiamah. Anu dipihormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Muara sinareng kulawargina, anu dipihormat Dewan Asatidah, Rois Roisah, pengurus santriwan santriwati, jajaran dewan juri, sinareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dibanggakeun. Anu teu iman hoyong ka surga. Iman teu hoyong ka surga. Amin Allahumma. Alhamdulillah dina kasempatan ieu sim kuring insyaallah bade ngadugikeun pidato anu ngagaduhan judul Isra Mi'raj. Naha anjeun parantos terang naon Isra Mi'raj teh? Panginten aya nu terang aya nu henteu. Oke, sim kuring bakal ngajelaskeun naon maksudna Isra Mi'raj teh. Bade dilanjut. Isra Mi'raj teh nyaeta dua gabungan kecap tina bahasa Arab, nyaeta kecap Isra jeung Mi'raj. Isra sorangan nyaeta lalampahan Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil dituturkeun ku Mi'raj nyaeta lalampahan ti Masjidil Aqsa ka mana? Ka surga. Naik naon yeuh guys? Naik pesawat. Sanes anu leres mah naik buruk diiring ku malaikat Jibril. Sahabat anu bungah dina Isra Mi'raj ieu teh nyaeta parentah Allah kana salat. Ku kituna sim abdi bade tumaros ka anjeun sadaya. Nah hadi dia aya nu sok bolong-bolong keneh salatna. Saha? Terang teu hukumna salat. Sing saha jalma anu ninggalkeun kana salat berarti ngaragrakeun kana agamana sorangan. Santri ya tunuh sami da bioge. Uang pantun heula.
naik kuda ka kota Padang. Dugi ka Padang kudana abrug-abrugan. Mun pidato tong panjang-panjang kumargi dewan juri tos nundutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.